Bismillahirrahmanirrahim. Matak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero, boga naon atuh urang. Kasep dijadikeun kabanggan. Goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang. Boloon sia. Dibopengkeun sia ku aing sia. Bobeng. Wal qahiru fauqa ibadi. Dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah. Endahan pakai di layar kaca, di layar perak, layar emas. Boon tabudak dileukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, lawan Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Contoh nu sugih jadi susah, lain setik. Nu gagah jadi lemah, lain setik. Nang saha nang Gusti Allah. Nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah. Kitu kene nu susah jadi sugih, nu lemah jadi kuat, anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Itu daya teu upaya urang mah. Aya nang ngayakeun Gusti Allah. Hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara. Lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya. Atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah, hirup jeung paeh nang Gusti Allah. Iya lawan ta. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Asupkeun ka jero hate urang, pelakeun tanamkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmati nu Gusti. Waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun. Ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan. Contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pageto mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Ieu irung bisa pake hirup udara ge nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero kaluar ka jero kana oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup ayah dirinya teh nur ilahi jadi makrifat. Ketika kurang dihirup kadinya ayah tetapi panyakiteun jadi darah tinggi. Hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya. Itu ya orang menang Gusti. Wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade. Dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Iya tuh guys kok itu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat. Aing mah deuk diuk bae dahar teh dahar ge ku bagus geus datang encan sia ka dinya. Geus datang encan lamun keyakinan sia geus datang kadinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan keyakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahru meng nginum ji aing jadi kos kieu ye geus jadi kunang-kunang poa payah geus kurang keyakinan sebab lawan sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syafi'i ilah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae ibrah henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh nanaonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga keyakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak
manuk onam cek sehat ilah manuk onam nyana ayah hibranti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteng sore datang ye gendut betengna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imana berhiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal keluar bae tadi paratok teh huluna cek 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jah teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun teu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak 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 kadengena doang kurang padahal mah jika dengena ku urang cek 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun kacak-cak sebab nyana teh muji lo urang lamun keur hees kieu aya cak-cak aja urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoh ilah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ye naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya
di mana-mana beramal goreng. Wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibis shimal. Di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan, cek malaikat ku katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana, ulah waka cek malaikat tu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha, sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna. Masyaallah. Oh, waharajas. Ketika beramal bagus langsung catet. Tapi ketika beramal goreng, malaikat nu katuhu nganasehatan, isbir, ulah ka jatuh, ulah ka. Cak nu kenca padi geus beramal goreng nya na. Heula. Lalahu yatubu boting tobat. Ke abeh ulah aya catetanana. Oh, geus, tunggu. Aya Ki Haji ngebonceng Simba. Cak anu katulah ka catet ulah ka. Sabar heula nan sabar. Oh, tobat. Beres. Balik Ki Haji seserian. Mantap jasa. Terus sabar apa ya sampai sapeting. Sampai sapeting nyana teh masih seserian kana we kakarak. Cak nu kencak mah ya catet atuh geus situ mah. Catet. Tapi lamun berangnya ngabonceng Simba, ngabonceng Lampung putih gede adat. Peting natas kisah Gusti, aduh, renganan eta lain mah rom Gusti haram. Nyana nyekelan kacang keng abdi, aju ku abdi direm susuna karasa katonggong. Aduh, eta jahenya gede, cenjeknya na susuna sotobat. Gusti ka Gusti moal deui. Tuh, teu dicatet. Kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat? Geus, boleh catet. Lamun datang ka isuk deui nyana teh datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat. Masya Allah kali mendak sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafazah, dua malaikat. Jadi akhirat buku urang aya dua, hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca, dihijikeun dibuka satu persatu, tet salembar demi lembar, salembar demi lembar, salembar demi lembar, tenden di mizan timbangan nu kenca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana urang aya di tengah-tengah di dinya sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus beureumbaan ka mana ya aduh puyang urang makanya ditonton ku dua manusia kabeh Haji Asep maju timbang teh cek Haji aing kumaha ieu lalakon kotreng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nuluku nu kicep-kicep ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna. Aduh, iya ngaboncengan Simba. SMS-an teu katobatan. Eta bahaya sih ada dan lain-lain. Duh, masyaallah inggis jasa. Wa yursilu alaikum hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neuleukeun urang nya teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun
cek malaikat ada taki haji cek malaikat komo lamun awewe mah di dalam aya naonan eta kan malaikat teu boga nama lain awewe lain lalaki jadi di leuwih gitu aya kacangan Nih orang isi nasup kadinya sih ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaran natilam. Nah hirup orang dititipan dua malaikat, iya malaikat rokib nu iya ngaranna malaikat atid. Taeta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabe al mautu paeh tawafat rusuluna ngamaotkeun ka eta ahad yakni ka urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah saha malaikat nu sejen deui eta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul numadak al malaikatul muwakkalun malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nyanata ngan anak buah nawah geus teu kahitung layu sudah moal ka itu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan anak pemimpin hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu di hareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neleukeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuk ka lauhil mahfuz neuleuk deui ka eblekna atau ka dunya ka sore-sore neuleuk deui ka isuk-isuk neuleuk deui nu mantak dideleuh lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek ieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piring ya tanawalu minha hina izin manehana bisa nyomotan langsung lantaran segedena piring atuh deka mana sia dicomot terus piring atuh segede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ieu nele sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusia hiji-hijina dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut teh dideleukeun eta asal geus daunna nah dideleuh ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag
asal ragag ngek, asal ragag ngek. Tak jadi kuil-kuilan heula teng mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuhan si Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek. Jadi masih ajeg ke cek Tuhan si Abdul Qadir ulah ceri kabeh wahai para pamajikan, wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah. Sebab tu deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah. Dibere tah. Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae. Lamun muriak malah kapae abah mah. Kadele di Sidratil Muntaha tuh teger keneh. Prak isukna modal. Ya nyahoan antak Ki Haji. Ieu nurang carita paeh mah masyaallah. Tah mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna. Urang ngobrol jateu muriang deui segala rupa masyaallah geus keur jeung mait. Eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh, bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanna deuk maot. Sering bae geus kajian kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh. Ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa nang ngadenge malaikat na bae kos kitu mentek ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israil jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu nu ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran diri tu dan nu ieu tak cak urang salah ta malakal maut tah bigireun ieu mah nu geus geringa 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah entah malakal maut itu gering-gering bae can ngaplek mah ditu tenang bae ngaplek kakara ieu sehat tinggal sehat geus ngaplek cak malakal maut deuk ka mana sia deuk ka mana sia heuh jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantap sing hade masyaallah nu kasalahan nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqsiruna fiha bima yumarun moal aya lalawara naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah paeh sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahum haq pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaon ka lieu liujazihi dek dibalas kuari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tama ke urang bebalik ke pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak urang teh aya 2 nomor kahiji jasad nomor kadua ruh 2 ta eta teh ngasukeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa
ibadi ai jasad makasih kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang apanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun kohirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh nazipun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab non sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Dimentak di ilmu toriko engke bakalna digambar awak urang teh lain sadzikir-zikirna. Digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina dek naon dek dibersihkeun ruh teh. Sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna. Kemudian urang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah iruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat apa doh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhum padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jambukuna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya siamat teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui awak pasabira teh mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngahareupan si embak jang nu handap segitu bae teh mah hirup mah gitu bae tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim qalbu ruh ketika maca sholawat qalbu ruh ketika istighfar qalbu ruh ketika urang ngaji kos kieu ruh urang ieu teh keur mikir roh urang teh set roh urang narima kana keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hate urang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar geus sadar kesalahan di jero majelis luar biasa nu tobat bener tobatan cak roh teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana tah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim mio di start tang ayah bae jahe haji ke mana kasih kupa sekian nanti gue lagi endek emang neng jeung sa tadi naik angkot ye mbah haji jeung sa sorang gue lah milu bae oke deh roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah cilaka ieu cilaka roh mah pancet gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh pedang langsung ti Gusti Allah pangeulana diciptakeun teh roh memeh urang aya bi alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cakro teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa ieu. Tetep bae cakawan sudah lah roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun kurang emang Mbak di mana cicinya? Di situ di Cikupa, dekat Citra. Ya emang sebelahnya.
Pabuaran situ. Udah lama mbak deh, lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono, sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh, iya jauh, makanya segen pulang. Sekira itu udah pernah kawin, udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri nggak? Punya sih. Atau punya juga nggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan 2. Masya Allah, mantap, mantap biasa, mantap biasa. Aduh, luar biasa, muringkak bulu ujian mana. Aduh. Ya Allah, ada nomor HP-nya nggak? Kata terus, adlot. Cakrote, aduh, haji, cakram terus. Asana hesen yang anu putih kos kieu. Hese, eta mah adapun kaditu nama atuh aing geus terus rumah tangga mah henteu atuh, tuh babari teh mah. Tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah, masyaallah. Eta kos kitu tah. Keur di jero majelis. Iya. Waduh, geus tobat aing geus tobat. Keluar ti lawang majelis deui tatobat. Masya Allah. Nah awak kurang teh 2, roh hiji jasad hiji. Lumantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekanan awak. Goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeun tungtung nama ka neraka jeung aing-aingna. Roh kan bawa ka neraka. Sial jasa cak roh teh. Ye, atuh cakok teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh. Ye, pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Sia mah pan sakifun, berat supliun bangsa andap zulmaniun. Tah, ieu teh pan ku aing jijieun alat sia teh. Aing teh teu bisa daya sebab aing melatih bisana aing kanyahoan aya di awak sia. Pan sia ngaji ka Cilongo. Pan harita ku aing tah eta nu bener mah, ulang ngridit urang tah eta nu akur mah. Pan atuh sia kaluar di majelis aju ngridit deui. Atuh sia teh ngabejaan ribut cenah. Di hareupeun neraka ribut. Cak malaikat ulah ribut sia. Saruana eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang, aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang. Kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang, ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa. Buah-buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan. Badai kumaha ge buah tuh aing moal bisa maling. Aing teu bisa, aing bisa neuleuh doang teu boga suku. Kumaha nyokotna tuh. Neuleuh bae aing saruat bisa lempang. Aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh. Aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang. Barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia. Ayo dipunggu. Nu gempor ku nu buta. Nu buta na ada dampak deui kebeneran. Ayo, lempang cekelah. Ngarang lagi buta ngaler ngidul doh dah geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta. Ribut ge nu buta teh eta jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut. Gusti abdi mah pan lamun teu dibawa ku nu buta mah abdi geuleuh tinggal deuleu pan gempor. Cak nu buta tolol sia beureun. Aing bisa lempang ya aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia. Ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka. Ieu ge sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Nu mantap mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah, ja ieu teh bakal nasumaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikan seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna. Hara
eling lahul hukmu hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman ka dieu sia hakim geus ceurik bae teh jaksa mana jaksa pengacara ada sia nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum hakim teh jaksa teh pengacara teh termasuk polisi nu sok bawaanana termasuk pemerintah anu ngabsahkeun jeung ngawenangkeunana dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum mana raja nu baheula ku tutang keteteng di dunia anal malik cek Gusti Allah ai raja kuari ayo siap sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia nyaon teu aya sabaraha fakir miskin aya sabaraha anu yatim piatu aya sabaraha rangda tah nu rangda mah abi nyaho tolol sia goblok sia raja ditanya sia nyaho rangda mah cenah tapi nu geulis doang blon teh coba eta lurah ka mah tuh dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqqi ada cak Gusti Allah eling awas ingat lahul hukmu hiji nu boga hukum Gusti Allah dekumbang ke urang peta urang sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah di soal hukum di Gusti Allah neraka make ngalentab-lentab ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat janggulup jelema anu munkarat nu maksiat jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana geus disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun nu mun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan engke mah dikulub gadinya krebek kuari dasi ambay-ambayan kuari sapatu herang mobil bisa gemilau anu luar biasa istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimiti nu putih datang anu hideung los engke sia rasakeun ala lahul hukmu Gusti Allah nu boga hukum moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafadoh nu nulis mayal pizun qawli illa ladaihi raqibun atid ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid geus urang mah tinggal sadar wa huwa asraul sibin Gusti Allah nu panggancang-gancang na ngahisab kabeh lah geus pitulung Allah mah atuh gampang bae ngan urang kan kadang-kadang teu sadar asa nang urang teh teu sadar asa nang urang ialah hijab paling gede antara urang sebagai hamba makhluk jeung Allah sebagai khaliq pengakuan anu leuleui urang lamun ditajak kabeh ge di akun urang eta mobil sa nu aing nang di mana meuli aing duitna nang di mana usaha aing jauh diri jeung Allah eta sawah nu sa nu aing tah suratna ge nang di mana tah nang meuli sia duitna mah usaha mana kecer aing hirup mah budak itu pamajikan san waing itu nu hiji itu nu kadua itu nu katilu itu nu kaopat aing mun meunang mah 5 genep ge endeup ba geus loba omong sia dan aing teh bakal ge sia boleh ganggu masyaallah karim eta pabrik san waing awas pengakuan etalah anu jadi tabir antara urang jeung Allah eta baju san aing eta motor san aing eta imah san aing paeh bawa ku sia ta imah sia ta bawa ka kuburan cenah nu sia sawah sia imah sia mobil sia pamajikan sia dadet-dadetkeun teh ilukeun ka kuburan cenah nu sia mulai jah
di mana nu aing sia awas pengakuan etala anu ngajauhkeun diri urang ka Gusti Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Wa ma ramaita henteu ngabalangkeun anjeun ya Muhammad wahai Muhammad ayunal qaum kana mata-mata kaum idh ramaita waktu anjeun ngabalang bil hasa kana kerikil-kerikil. Walakinna Allah rama, tetapi nu ngabalangkeun mah Gusti Allah. Ketika perang Hudhud di perang Badar, Kangjeng Nabi langsung ngadoa ka Gusti Allah, Allahumma ya Allah mawa'atan mana janji Gusti dek bare bantuan teh mana janji Gusti, mohon Gusti Allah ngadoa Kangjeng Nabi ngadoa ka Gusti Allah, torojol malaikat Jibril dek Muhammad janji Gusti bakal dicompona kumaha ya cekel malaikat Jibril ngarau pasir cekel balangkeun ku Kangjeng Nabi sakumaha balangan Kangjeng Nabi jeung sakumaha lobanangan sajangkeum pasir kerikil jelema mangkani aya 1000 tapi eta jelema nu 1000 teh ku balangan pasir Kangjeng Nabi sacanggeum kunaon kena kabeh matana. Lu tagigisi ka urang perang sakitu campuna dimulai muslimin mukminin geus siap nyerang ai kafir edan gigisik teh kumaha teu menangna urang. Hayu coba gigisik bae urang teu kaburu nyekel panah teu kaburu nyekel pedang atuh gigisik teh kumaha atuh leuleuh ka dieu ese kunaon aing ge kana dieu cenah aing ge sarua aja cenah lain perang ngobrolkeun gigisik tolol teh coba jelema 1000 diberengan sacanggeum doang dibalangkeun ku Kangjeng Nabi tapi kena kabeh. Pikir Muhammad apa nang maneh lain. Wa ma ramaita teu ngabalang anjeun ya Muhammad ayunal qaum ka mata-mata musyrikin idh ramaita waktu anjeun ngabalangkeun bil hasa kana kerikil-kerikil pasir-pasir. Walakin Allah rama, tapi Allah anu ngabalang lantaran li anak kapan minal hasala yamla uyunal jaisil katir sapira sacanggeum dibalangkeun ku anjeun jeleman 1000 kekuatan canggeban manusia sabaraha sih tetapi jelema 1000 gigi si kabeh lain nang anjeun walakinnallaha rama. Demantak ieu kan nyaritakeun hakikat lamun tauhid urang geus luhur geus datang kana tauhid hakikat horenganan pagawean urang teh horeng nang Gusti Allah urangna didamel ku Gusti Allah beserta pagawean-pagaweanana wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ngadamel ka anjeun kabeh jeung pagawean anjeun urangna didamel ku Gusti Allah pagaweanna ge didamel ku Gusti Allah hakikatna mah saperti kos kitu urang teh eueuh ka aya nu ngayakeunana Allah urang didamel ku Gusti Allah sanggeusna aya kuari robah urang pagawean ngaranna robah kiceup pereup robah denge ngadenge jeung henteu robah diri urang robah jeung cicingna nangtung diuk jeung cicingna diuk jeung ngedengna kabeh lainna urang nang Allah dina Al-Qur'an dijelaskeun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nu nyieun urang jeung pagaweana ketika diaku hijab ialah didukung ku ayat ieu Muhammad wa ma ramaita idh ramaita anjeun teu bisa ngabalangkeun ketika anjeun ngabalangkeun horenganan nu ngabalangkeun malaina anjeun walakinnallaha rama Allah nu ngabalangkeun mah urang teu daya teu upaya mantap Kangjeng Nabi
mereka orang la haula wala quwata illa billahil aliyil la haula teu boga daya wala quwata teu boga kekuatan daya jeung kekuatan nu Allah ketika ku urang di aku ialah hijab antara urang jeung Allah makin di aku naloba ku urang makin jauh urang jeung Gusti Allah nemantak ilmu tauhid mun masih keneh kakarak datang ka wujud kidamba ka mukhalafah lil hawadits qiyamuh bi nafsi wa daniyat qudrat irat ilmu ayat samana eta mah ngaranna tauhid TK teh mah geus kitu makan di hadapan TK faud tauhid faud kobola mun haji urang magahan tauhid tapi horenganan urang hayang sugih ku sebab magahan tauhid aya kiai tatadina susah keur masantrenna barang jadi kiai ge susah ngaji nama tauhid ku ari magahan tauhid kaunggar lembur anu dibacakeun mah wujud hartina aya mustahil eueuh Allah teh kidam hartina teh mustahil hudus dibacakeun ku nyana kitu alhamdulillah hasil magahan tauhid teh kabeli mobil eta mah ngaranna nyegik mukos kitu pasugihan naon bedana teh mah jeung ngababi lain bedana ai itu mah ngababi nyegik ngaranna ngabedul sugih we ari ieu mah make ilmu tauhid jadi sugih lamun diniatan pasugihan kumaha cenah kiai henteu niat mah sugih tuh salah lamun nyahoan ngan sia jeung Allah sia bener henteu niat pasugihanana alhamdulillah caki fadali keur memeh ceramah mah teu boga mobil barang geus ceramah mah beuh mobil salin ganti eta ngaranna ceramah pasugihan teu beda jeung ngamonyet teh sebenarnya lamun niatna pasugihan kumaha lamun tetapi sugih atuh bodohnya anak urusannya anak tama ayalah setik niat setik mah lu bantak dina ilmu tasawuf maya kiai hiji kiai tatadina teh sugih keur masantren aju jadi kiaina sugih ngajina ge nya nama geus sugih Gus magahan torekat biasa tasawuf sugih aya deui kiai susah keur masantren aju jadi kiai susah ku ari lantaran kapake ku masyarakat jadi sugih sarua ku ari sugih ngan ieu mah sugih asli nu ieu mah sugihna sugih ku ari urang mudah kasupkeun anak ngasupkeun ilmu tasawuf maning kanu sugih teh heula tatadina atawa maning kanu sugih anyar-anyar ayo sia cek Kiai Hasan Basri maning kanu sugih ti heula sebabnya nama sugihna ti heula geus teu maksudeun kana sugih bahkan kasugihanna pake syiar agama Islam aya anu anyar sugih mah ieu teh ya pugu elmuna ge pake kasugihan tah bedana sakitu tah nu matak teger jelema lamun kumpul nya ilmu nya tauhid nya sugih di dirina sebab geus teu hayangeun ilmu teh geus teu pake pasugihan teu hayang aya anu susah mah biasana kos kitu asal diondang teh diberkatan ngomongkeun sial jaga nya hujan nya tunduh berkat da cau emas kahayang aing mah bolu-bolu atuh cau Ambon hese kita ulah ngomong kitu deui mungkin mah aing dek nangan marti lah sama ngomong kitu bae aing takol huluna teu daekeun lempeng Masya Allah dah hijab geus satu dina ilmu tauhid teh kapan urang lamun ngaji aya kaum Mu'tazilah aya kaum Jabariyah aya kaum Asy'ariyah aya deui nu hiji deui mah kaum Mukasyafah luar tam ari kaum Mu'tazilah mah sakabehna pagawean teh anu urang bungan urang dibere sehat ku Gusti Allah dibere kakawasan geus leuh pasti aturan Gusti Allah
atuh kekuatan orang migawe migare uang sagala genang urang etalah ahli filsafat Mu'tazilah jigna geus sakabehna nang urang Allah mah nyieun urang kabeh nang urang ieu imana nyieun sa nang nyieun aing nu aing ieu kursi nu sa nu aing nang nyieun aing itu bisa nu aing nang nyieun aing sebab Allah mere kakawasaan ka aing Mu'tazilah sasar nang Allah. Nah mereka dua kaum Jabariyah kabeh ge nang Allah. Urang teh kapan diayakeun ku Allah di berena ge ku Allah pagawean urang jeung urang ge nang Allah kabeh kicep urang mah. Oh nu urangan kabeh nu Allah. Kumaha Allah bae nang Allah bae geus. Kabelah dituna bakal jadi hakekok. Nah geus sang Allah kumaha Allah bae. Sia geus salat atuh kumaha Allah bae sih ku Allah salat ku Allah henteu sia cak kiai kan isukan bulan Rajab henteu puasa atuh kumaha Allah bae sih ku Allah dipuasakeun puasa ku Allah henteu nu geus henteu nu geus kabeh ge kumaha Allah bae nya nama ya atuh geus gerak Allah atuh geus kieu bae jadi eueuh syariat Jabariyah syariat kan mah guys, ma Allah bae kajian hukum mage. Segala rupa kumaha Allah bae hakekok sama kos kitu mah Jabariyah sasar dua nanaga neraka. Entak lamun teu ngaji tauhid cilaka. Nah, kaum Asy'ariyah ieu ku ari urang segala rupana nang Allah tapi Kangjeng Nabi diutus kita ngembangkeun syariat ikhtiar mah di urang geus ikhtiar eta jang nempelkeun ganjaran jeung siksa lamun kaum Jabariyah kabeh nujukeun ka Gusti Allah sapodo kumaha Allah bae atuh engke nempelkeun siksa jeung ganjaranna di mana ai hak kabeh nang Allah mah ai Mu'tazilah kumaha urang bae nempelkeun ganjaran jeung siksa difokuskeun ka urang bae di mana nu mantak Kangjeng diutus jang ngembangkeun syariat jang nyantelkeun ganjaran jeung siksa di ikhtiar kabeh nang Allah ngan ikhtiarna di urang ieu mobil nusa ai mobil nama asli hakikatna nu Allah ngan nang ikhtiaran kula hasil kula tani syariatna kula tani maju alhamdulillah dijual dibelikeun lah kieu ka mobil syariatna ieu nang kula hakikatna nang Allah lempeng tah ngomong tah lempeng tah ngeunaheun tah tah ku ngaji papan urang bisa kaluar bae ti majelis poho deui kadangina kan geunah ai kitu aya tah iman usaha iman sabarara ai aslina manu Allah hakikat mah urang mah sanu boga atuh je urang ge nu Allah ngan syariatna nang kula hasil jujualan kabari kula ngajual tanah alhamdulillah menang 1 miliar nu dibere ku kula alhamdulillah eta lah kapelitan kula jadi kan imah dari ayat hakikat datun Allah ngan syariatna mah nang kula kan geunah hendak urang kos kitu mata etalah ngaranna Asy'ariyah Mu'tazilah neraka Jabariyah neraka Asy'ariyah antara neraka jeung surga lamun lempeng bener jadi salamat lamun teu lempeng ngageujeling geus ka ditu sebab naon masih aya aku-akuan keneh nu kos kieu mah moal diangkat jadi wali Allah kajen kumaha ge wali Allah mah lain eta dan mantap kesana jadi wali esada jadi wali mah geus kalengitkeun nu eta tapi lain Mu'tazilah ngalengitkeun pengakuan tapi lain Jabariyah kok bisa kos gitu pan tadi lamun kumaha Allah mah Jabariyah eta mah rasana teu aya ngandalkeun teh ngandalkeun akal ari ieu mah waliun min auliyaillah mukasyafah dibere rasa nyana ku Gusti Allah beda jeung Mu'tazilah ngandalkeun filosofis Jabariyah sarua hanya ngandalkeun nas-nas
setelah nas dibongkar ternyata disimpulkan lu Allah kabeh eueuh syariat. Ketika orang make Asy'ariyah make syariat hakikat teman Allah syariat nama tunu urang nang urang lempeng cuman aya ngaku-ngaku sarua. Emang syariat nu sahaja nu Allah tapi diakun urang. Jang nu awam seperti itu. Salamet. Tapi moal jadi wali. Lain nikahkeun mah. Kecuali nya nikahkeun wali mujbir tah mah. Ai wali kumaha? Ai wali manggeus ngalengitkeun diri jeung pagawean sesuai jeung ayat ieu. Kangjeng Nabi ge dibere pepeling ku Gusti Allah Muhammad wa maromaita tengalungkeun anjeun ya Muhammad izramaita wa anjeun ngalungkeun. Walakin Allah harama tetapi ini Allah anu ngalungkeun man nu jelas urang malah haula wala quwata illa billahil aliyil azim cungan melalui perasaan batin tah ieu hese di dieu mindahkeun perasaan ku ari mah urang mindahkeun perasaan ti Tangerang panas ku ari ka Lembang Bandung rarasaan urang jadi tiis pindah perasaan. Kuari orang ke Uzbekistan tiris anu luar biasa ke Turki pindah perasaan awak sama kakaraket tina panas karena tiis mun ditanya kumaha rasa tiris jasa ini orang panas pindah perasaan kakarak jasad kuari ieu mobil sa ieu mobil kula geus menang saminggu dijual kapangi deui mang itu bisa lain nukula geus dijual pindah perasaan batin nu tadina di aku ku urang ku ari geus dijual teu di aku ieu tanah nu saha nukula menang sabulan diwakafkeun ka masjid tanya deui menang 2 bulan eta tarasa geus diwakafkeun menjadi nu Allah pindah perasaan geus lain nu urang nu pambloon-bloon mah mobil geus dijual di aku keneh tanah geus diwakafkeun di aku kene dijual deui. Pamustungan tah mah jelema kos itu mah. Ngaku nu batur di aku nu sorangan. Tah. Ku ari mah urang teh boga guru suluk ngaranna. Hayang pindah perasaan orang kicep kudu boga perasaan dikicepkeun ku Allah denge boga perasaan didengekeun ku Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang teh orenganan dilempangkeun ku Allah hayang model kos kitu kumaha sih ngajak bae ku urang kitu mah bisa ai lain dimurad mah ku Gusti Allah melalui thariqah iyalah dek galempengkeun ayat wa ma romaita supaya pindah perasaan jalain kanjeun Muhammad nu ngabalangkeun pan zahirna mah kanjeun blat horeng hakikat nama Allah ulah di aku maneh sarua jeung kitu Muhammad gerak maneh lain nu maneh nu ai Muhammad ngalungkeun maneh lain nu maneh nu ai ulah di aku ku maneh ai kanjeun mah geus langsung surti mohon Gusti sebab geus aya di hakikat urang kuari hayang pindah perasaan urang kudu boga guru heula ngaji heula mimiti ngaji awal wajibin alal insan marifatul ilah bistiqon kudu ngaji heula tauhid wujud kidam bako beres eta kabeh nu wajibna sabaraha nu mustahilna sabaraha kemudian nu jaizna sabaraha nu wajib ka kangjeng sabaraha nu mustahil ka kangjeng sabaraha nu jaiz di kangjeng sabaraha kemudian atuh ayeuna mah dibagi ieu teh aya sifat nafsi aya sifat salabiyah aya sifat mani aya sifat manawiyah eta teh geus kudu molotok saenggeusna molotok kuari mulai belajar zahirna mah ngan zikir doang la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah angin Allah naik eueuh nu dimaksud iwal ti Gusti Allah kulantaran geus kos kitu maksudna ngan ka Allah doang wayahna laranganna nanya hiji
serahkeun diri ka Gusti Allah, tawakkal tu Allah. 2 ulah toma haram toma, ulah ngarep-ngarep dibere sama sekali, ulah ngarep-ngarep dibere. Urang norekat taju boga harapan dihayang dibere, moal naik-naik datang ke kiamat. Ulah hayang dibere toma. Nomor kaduana ulah ngadahar duit ti pamarentah, haram bagi ahli torekat. Jelema anu norekat juga dahar duit ti pamarentah, datang ka digejeburkan ka sumur pareum moal beres. Moal komo jeung proposal. Emang haram ulah nyaritakeun haram norekat ya. Ieu keur carita norekat. Deuk dimurdikeun ruh urang, diaslikeun sakumaha asli. Guys, masih kene loba sejen. Lantaran ieu penyakit batin teh ambalaya, di antara asal kuat eta baheula tawakal tu Allah, ulah ngarep-ngarep dibere. Nomor katiluna ulah ngadahar duit ti pamarentah, sakitu ge bakal maju. Sakitu baheula. Mulayan kurang tambahan tafakur. Eusina tafakur. Sesuai dengan anjuran guru ulah yang dibere, ulah ngarep-ngarep dibere. Geus bae tawakal tu Allah, duit di pamarentah ulah sok dileg-legan sakumaha ora koros. Eta beteng teh percis kos pariuk. Banyak ahli torekat betengna jadi pariuk. Naon bae asut kemanehanana ongkoh norekat, bu nyaritakeun guru mah aing belajar torekat di kiai anu. Duit ti pamarentah dibebas-bebaskeun. Teu jadi moal beres. Moal sinaran ka jeung buku mah torekat tinggal torekat ngeluh mah terus. Hasud terus. Dek micenan hasud. Wari belajar ti guruna lantaran geus asup kana torekat bid'ah naon beat ngaranna kade. Dek nunggalkeun Gusti Allah wahdaniyat teh zat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil af'al. Sifat tunggal Gusti Allah teh di zat nangan moal kaharti zat Gusti Allah kawahdaniyatana, lamun teu kaharti dina asmana. Moal kaharti wadaniyat asma Allah lamun teu kaharti dina sifatna, moal kaharti wadaniyat Gusti Allah lamun teu kaharti dina af'alna. Geus kudu belajar heula kuari mah tunggal af'al, tunggal sifat, tunggal asma, bakal kaharti tunggal zatna. Dek ngabongkar eta dedelean urang teh supaya nu kadeleuna Gusti Allah musyahadah ngaranna, dedengean urang supaya nu kadenge teh Gusti Allah musyahadah ngaranna. Lempang lain salempang-lempangna, cekel lain sacekel-cekelna, musyahadah ngaranna. Dek dibukakeun ku Gusti Allah qalbu urang supaya lauhil mahfuz teh katempo sakumaha katempona Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa teh lain di alam nu ieu tapi di alam nu belah ditu. Alam nu ieu mah kasipatan ku beurang jeung peuting kasipatan ku jam lantaran perputaranana panon poe jeung bulan. Tapi digejlukeun ka alam nu itu teu katalian ku alam nu ieu atuh sakedeung gorenganan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha, lain make nu ieu. Lamun Kangjeng Nabi bisa ditempokeun ka surga, bisa ditempokeun ka neraka, jeung bisa ditempokeun ka tingkah-tingkah manusia anu harita katempo ku Kangjeng Nabi, anu keur ngaguntingan letahna, anu buukna digantung, anu ieu bobogaanna sagede gunung Uhud, anu jelema di neraka nginuman cai kokocoran tina parji-parji awewe anu teu beres katempo ku Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditempokeun umatna ge atuh kapan
uswatun hasanah Kangjeng teh mun nuturkeun Kangjeng dibere ke perasaan mulai ditafakuran kuariatun nafakuran afal Allah cek Gusti Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah teh anu ngadamelan jeung pagaweanana urang jeung pagaweanana orang teh dadamelan Allah makhluk geus atuh dibalik ieu gerak urang orang aya nu ngagerakeun dibalik cicing langit aya nu nyicingkeun dibalik cicingna bumi aya nu nyicingkeun dibalik gerak urang jeung cicing urang aya anu ngagerakeun jeung aya nu nyicingkeun jageuninganan horeng dina Al-Qur'an teh dijelaskeun ku Gusti Allah alam tarannallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah anjeun teh yakin bahwa Allah nyahoeun naon wae di langit jeung nu aya di bumi kanyahoan kabeh ku Gusti Allah. Mayakunu najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Maneh bibisikan obrolan tiluan Allah nu kaopatna wala khamsatin illa huwa sadisum. Limaan Allah nu kagenepna wala anna min zalika tiluan Allah kaopatna duaan Allah katiluna sorangan Allah kaduana. 1000 Allah ka 1000 hijina hartina Allah uningan nyahoeun urang sorangan nu kaduana Allah nyahoeunana terus kana zahiron wa batinan sebab naon gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah deure urang deure Allah atuh deuk teh nyaho kumaha mulai ditafakuran deui dizikiran deui dibeat ku guru cek guru sanya-nyana eueuhna naon memehna naon dijieun la ilaha illa anna pangeran kecuali kaula zat anu ngaliputan sifat-sifatna kana seluruhna anu ngabarengan kana asma-asmana nandakeun kana af'al-af'al ieu langit tajali Gusti Allah bentuk langit tah eta langit teh bentuk dadamelan Gusti Allah aya nu ngendalikeun tah langit cicing teh horeng dibalik cicing aya nu nyicingkeun Allah bumi ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun dibalik ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun Allah urang kuari gerak urang aya nu ngagerakeun dibalik gerak urang teh horeng aya nu ngagerakeun Allah di mana urang sorangan nu kaduana langit kajahoan ku Allah bumi kajahoan ku Allah termasuk urang Muhammad wa ma romaita id romaita anjeun ngabalang lain anjeun walakinnallahu harama Allah ngabang melalui anjeun lah ditajalikeun geus kos kitulah sunnatullah dibalangkeun mun kekuatan anjeun deuk sakumaha sih kekuatan manusia kok 1000 kabeh kapeungpeureum nang aing Muhammad eueuh nunang urangan ngan kuariman nunang urangan ge lain Mu'tazilah jeung lain Jabariyah tapi melalui perasaan engke ku Gusti Allah teh dibere perasaan peureum urang teh sanggeus sapereum kurang dirasa-rasakeun sok ieu makan ilmu tekad lain ilmu ucap geretekeun di jero hate tekadkeun di jero hate mun mata benta deuleu ku mata satungtung deuleu anjeun kertekeun di jero hate horeng nu aya ieu adalah dadamelan Allah anjeun jeung dadamelanana ieu adalah milik Allah ditafakuran ku urang terus we tafakur ulah di aku ari eta maneh lempang saha lamun masih kana di aku nu urang can dari wali ai maneh eta ngadenge nu bisa ngadenge saha mun di aku cili urang nu ngadenge urang lain wali lamun eta urang neuleu aju kicep deuleu urang masih keneh di aku kadeuleu ku urang lain wali manggeus boga perasaan ketika benta dibentakeun ku Allah ketika peureum dipeureumkeun ku Allah ketika boga rasa dege ieu nu ngadengekeun teh lain urang Allah
lempang boga rasa lain urang nu lempang Allah. Masya Allah. Ketika orang geus boga perasaan kos kitu atuh ieu teh eueuhna naonan ya hakikat nama alam teh adamun mahdun. Tadina langit eueuh ku ari aya, bumi eueuh ku ari aya, urang eueuh ku ari aya. Engke ge eueuh deui, langit bakal eueuh, bumi bakal eueuh, urang bakal eueuh. Berarti ieu ayana bainal adamain antara dua eueuh. Tadi eueuh ku ari aya engke eueuh deui. Atuh nu aya antara dua eueuh mah eueuh hakikatna mah nu aya mah nu nyieuna. Kuari urang kabombroy kuno aya, kabita kuno aya, hijab kunaona tuh urang makhluk resep kana makhluk lain resep kana khalik. Terus bae teureun-teureun urang ngagugulung makhluk bae, dagang ngagugulung dagang bae, tani ngagugulung pertanian bae, usaha ngagugulung usaha bae. Sanajan ngaji ge, sanajan ngaji ngagugulung kos kitu bae. Eta teh hijab antara urang jeung Allah.